menyekelan Indonesia mah lain jelema sambaran. Boh lain itu burung Garuda teh mah hiber. Unggal negara ngabogaan kos gitu hitung-hitungan, tapi di Indonesia paling sulit. Bukan sejarah Bung Karno teh, mantap Bung Karno mah kurang Cirebon dianggapna lain jelema. Bung Karno mah mau sebab pernah kadele asup ke hutan Cirebon. Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jelema keur aya di kebon, ternyata jadi mau. Bung Karno jadi mau. Tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho. Yang nama disebut mau Bung Karno. Jadi mau mah biasa. Ketika ke Lampung, Bung Karno asup ke Lampung. Nah hiji jadi gajah. Jadi gajah. Nonton sing ada itu bahasa gajah. Tuh nggak tahu Bung Karno mah. Tempat tapana loba jasa unggal provinsi aya tempat tapa Bung Karno. Ya Allah ya Rabbi, di imahna kadang-kadang aya bae. Aya nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno. Aya kene tenang. Tenang goteng bilung aja di dieu. Orang jadi dageun negara Indonesia mah kos kitu. Aneh. Tege tenang, kalem urang mah urang bae ngaji nu ngurusan negara aya keur barodo kuari memang ieu bang negarawan teh keur barodo ngankeun bae ante engke ge aya muncul urang kaget kuari masih kene kuliah kene beneran nih mah bakal nyekel negara Indonesia teh kuari masih kene kuliah ge nya nama 3 universitas 7 universitas. Jelema naiknya nanyakan ya, tapi universitas anu aya nu 7 universitas. Tenang bae. Terus bisa bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea, komo endi mah kitu mah. Masyaallah. Ulah bingung, ulah bimbang, batur nyekel negara keracak-acakan, urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya nu ngaping negara teh tenang.